jero bulan Ramadan urang aya zakat fitrah. Ieu teh mudabdabun puasa urang teh bainas sama wal ardi, di tengah ngaganteng moal waka diangkat mun can dikaluarkeun zakat. Kaluarkeun zakat naik ka luhur, zakatna 3 liter setengah, beasna dupang bagus dah disiapkeun. Keutamaan bagi jelema nu deuk balik ka Jawa Tengah, balik ka Jawa Timur, memeh bulan memeh lebaran, ngazakatlah di lembur masing-masing. Sakali deui urang ibadah nu utama ulah sok ngomongkeun ngadenge ka RT di lembur, sia ngontrak di dieu ngising ki di dieu ngazakat di ditu, hawa nafsu. Lain kitu ieu mah keur nuduhkeun bener-bener ibadah nu mantep. Tama ndek dikitukeun tah aing mah mere bae kitu kasih aing hayang-hayang teuing mah tak daki aing. Aing mah ditu deuk kitu bae sih. Kurang keneh tah sia. Kurang keneh ka dieu saekeun. Sakali deui supaya mantap ibadah urang lain lalagaan kula mah sakadar nuduhkeun ulah ngadenge omongan-omongan tatangga jeung nu boga kontrakan supaya mantep. Tama dek mere bae besi emas mbak dek balik ke Jawa Tengah, balik ke Jawa Timur. Nah iya ngazakatna di ditu mun henteu ka lebaranna. Acenah berangkat di dieu tanggal 28 macet dek ka Jawa Timur, di Jawa Tengah lebaran di dinya ngazakat. Acenah moal balik ka ditu moal dek di dieu we di dieu ngazakat. Eta kos kitu tah nu paling istimewa geus dicaritakeun nu istimewana bae geus tah kos kitu. Jadi ulah asa-asa guys, dek balik ke Bandung, di Bandung ngazakat. Dek balik ke Surabaya, di Surabaya ngazakat. Acenah kieu bae mah, dek balik ke Surabaya barang datang ke jalan ka lebaranna datang ka ditu geus beres lebaranna teu ngazakat. Tolol tah budak. Loon atuh tah mah. Zakat tetep. Iraha wajibna ngazakat pas malam takbir. Malam takbir tah eta tah mulai ngazakat di dinya. Cenah abdi mah deuk diheulakeun bae 5 poe deui ka lebaran mangga. Acenah deuk 10 poe deui ka lebaran heuk bae teh naon. Acenah deuk kuari bae encan. Encan kuari encan. Can asup puasana ge encan. Encan tah ieu zakat teh kos kitu, zakat. Nu paling utama nama memeh ka masjid. Ndek ka masjid urang ngazakat di masjid Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar urang ngazakat. Luar biasa teh. Berarti keur nyaritakeun Allah Maha Agung, Allah Maha Agung. Beas mah hina. Sapira 3 liter setengah. Hina, jelema hina, beas hina, baju hina, sepatu hina, mobil hina, dunia hina lantaran rusak. Nu agung mah Allah. Urang ngaluarkeun zakat ketika Allahu Akbar memeh ka masjid. Ngan hese tah mah kos kitu mah ja imamna ge geus diheula. Ka ditu pan make samping menang ti bupati pan imamna ge atuh. Aduh. Eta imam blon. Nah, mending peting bae geus peting bae geus daripada dikena ka saha kiai ka mustahikna. Saha mustahik zakat teh kiai aya 8. Mustahik zakat teh anu dicaritakeun dina Al-Qur'anul Karim. Innamas shadaqatu lil fuqara fakir. Bikeun ka fakir miskin. Bikeun ka miskin. Cenah ieu mah zakat teh deuk sabilillah, teangan tukang perang. Oh, di urang mah perang na ge henteu, anu perang melalui agama. Jelema nu dakwah melalui Al-Qur'anul Karim eta ge termasuk sabilillah cek Syekh Nawawi cek Imam Nawawi. Berarti kiai-kiai anu bener-bener teu boga gaji, bener-bener li'ilai kalimatillah nang ngadegkeun, nang tungkeun, ngaluhurkeun agama Allah eta ge geus termasuk sabilillah majazi. Teu naon. Kumaha cenah kuari mah endek ka pamarentah bae asal memenuhi syarat. Ai pamarentah teh asupna kana naon amil. Ai amil zakat teh anu kos kumaha anu memenuhi syarat. Sakumaha memenuhi syaratna? Hiji sain jelema tukang ngadataan.
tukang 2 tukang nyokotan, nomor katilu tukang nulisan, nomor kaopat tukang ngabagikeun. Ta eta nu kitu ngaranna amil. Berarti kurang teh dibentuk ku ari mah teu meunang cicing bae. Anu ngadata kudu aya, kemudian nu ngalaksanakeun nyokotan kudu aya, atawa nyana nampung ka dieu di mana henteu totog. Kemudian nu nulisan kudu aya, di samping eta nu bakal ngabagikeun ka mustahikna kudu aya. Eta kos kitu ngaranna bas badan amil zakat. Rekrut sageus direkrut kembalikeun tah ngembalikeun eta mah teu kudu di poean lebaran. Diengkekeun teu masalah, 2 poe, 3 poe, seminggu eueuh masalah. Nunggu mustahik lantaran lebaran peberencar aya reueuh, nu penting ngalaksanakeun zakat na bae. Setelah seminggu kakarak dibagikeun, oh masalah. Fakir miskin geus karumpul ku ari mah. Tuh bagikeun. Ku ari kumaha lamun di ka masjid kan teu meunang. Kamu salat teu meunang. Cenah iman da ku bupati we leg-leg. Masalah ieu mah nas Al-Qur'an. Geus urang daripada cangcaya mun ka pemerintah insyirapna teu pernah kadenge ka fakir miskin, mere bae urang supaya sampurna eta mah fitnah bae, fitnah teu pernah bae aya pengondisian duit zakat dibagikeun ka fakir miskin teu pernah. Dibelikeunana ka BHS, dibelikeunana ka Atlas, dibelikeun ka kiai anu ngadukung nyana. Lain ungut-ungutan saya kabagian teu. Ayeuna teu laporan ka ditu. Abeh asup golongan Golkar. Nah, kos gitulah jadi kurang sreg. Fitnah urang lamun kos kitu. Ieu mah keur bener ibadah. Beusi urang hayang sampurna ibadah menurut Allah. Di bere bae teh mah RT mangga. Urang mana fakir miskin. Jadi ngeunaheun plong hate. Nikmat jaduit aya lah sapira duit sakitu. 3,5 liter tah deuleu ku sabelah mata. Aing mah pokona neuk ngazakat neuk nu asli pokona ieu mah ibadah ieu mah. Kos kitu cenah kiai teu boga ngan boga sakikituna bae yakin henteu bakal insyrafkeunna. Lah cenah yakin teh yakin sabodongan kurang sampurna. Teu masalah gula mah ngan nuduhkeun doang. Mun hayang sampurna langsung bae sebab eueuh kadengena pemerintah ngucurkeun ngabagikeun ieu zakat teh ka fakir miskin dibangunkeun doang dibangunkeun eueuh teh dituna. Eueuh we cenah aya eta mah kieu uci mah cenah kurang maca kitab dibacaan ku aing aya ge aya tafsir Murir. Kadang ikut jelis ya. Aing baca kitab atuh je. Emang kumaha kitu aya nu nang tangan teu baca kitab cenah kieu uci mah. Bawa ka dieu sabaraha baca kitab. Aja dek diawankeun dijual ku aing. Sok sembarangan nas ieu mah nas nya ada ulah ngarupak nas. Baca Fathul Muin. Baca Fathul Muin kurang kumaha. Eta teh Fathul Muin teh lain lalagaan. Nu atak lain lalagaan kumaha? Eta teh geus ditasawufkeun. Hartina Fathul Muin mah eta teh fikih geus semi tasawuf. Lain lalagaan nu matak masyaallah. Aya nu ngomong ulah bacaan Fathul Muin bae atuh maca kitab nu saejan mun deukeut aing. Sia sembarangan ka Fathul Muin kene-kene sia jadi modern. Teu bisa aing mah moal kaluar ti Takrib, Riyad, Sapinah, Fathul Muin, Iqnatuh moal kaluar ti dinya. Geus, cenah tah tuh kudu teu baca kitab cenah meureun ki uci mah teu meunang aya nu ngameunangkeun. Kadenge ku cili aing aya nu ngomong ka situ. Teu maca kitab cenah ki uci mah teu ngameunangkeun. Ya, ka dieu sia datang ka aing, mun teu dicacak sia ku aing. Abeh teu wani bae aing geus sieun mun didatangan ku nyana paan. Henteu ieu teh maksudna naon maksudna supaya rapih doang. Ieu ibadah teh ka Allah. Kula mah kitu tah maksudna.
geus eueuh kepentingan ti partai eueuh kula mah kepentingan ti organisasi eueuh geus ditekadkeun kula mah Gusti hirup teh ieu mah hayang ngahibat ka Gusti ku salat ku ngaji titik geus lah batur deuk nurut sabodo deuk henteu sabodo geus bae geus jadi tumbal aing mah diaromongkeun ku kiai-kiai Golkar sabodo kajeun geus nu penting nu can ka Golkar ulah sakitu doang kunaon atuh hook aing teh hook ka kiai emang kumaha kitu hook di Belaraja tinggal sabaraha gerintil di Cikupa tinggal sabaraha gerintil di Sepatan tinggal sabaraha atuh kaditu kabeh aing mana batur hook maksud aing hook sia mah salapi tadina menang ila manalaw ilmi atuh amilin baru sama tuh amil menang kitu tah ngaji kadang ku ceuli bae tah jatuh mana we atun itu menang saya orang ini menang baheula kan sorogan kos kitu tah tanang kos kitu mah atuh ulah ngagelok ka ditu hook maksudna ieu mah lain nanaon lain hook masyaallah nu geus ge ajur